masalah untung teh kamaripan dewek teh ulin ke kota. Tah ari di jalan teh kaserempet mobil badag. Untung sepatu hungkul bolongna. Hari ku kitu teh mah. Kamari ge urang keur nyaba ka kota, moal kantong. Di terminal teh urang kajamretan. Untung dina kantong teh HP hungkul. Jadi nu kacopot teh HP, da urang mah teu di jero kantong. Ayo urang mah kieu lur. Kumaha teh? Ulin ka rumah sakit ngomong masalah HP-nya. Ulin ka rumah sakit, ngomong pembaturan ke rumah sakit. Ayo rumah sakit teh 5 lantai lur. Rumah sakit gering, rumah sakit gila teh. Kering. Oh, gering. Ayo urang teh di lantai 4 teh nyawa HP. Nyawa HP dengan nu sepi deket bari nempok ke handap pemandangan. Nyawa HP urang teh ye. Di tukang teh aya jelema lompatan. Kadupak urang teh. Si HP teh murah teh. Ngan untung mode pesawat teh geus dihurungkeun. HP teh hiber. Ngomong-ngomong masalah untung teh, kamari kan orang teh ulin ke kota. Tah ari pas di jalan teh. Nah, Da urang ge kamari keur nyaba ka kota, keur dagang sepatu mah semua kantong teh gede. Tahnya.